Teras kumaha eta jalmi-jalmi nu kafir, jalmi-jalmi anu fasek munafik ku Allah dilebetkeun kana neraka. Nah eta teu zalim Allah, nah eta teu berbuat kejam Allah. Lain dulur, eta teh lain ciri Allah zalim. Tapi di awal mula Allah tos nyadiakeun surga jeung neraka pikeun makhluk-makhlukna. Nah urang salaku makhlukna dimanggakeun ku Allah. Naha rek milih ka suarga, naha rek milih ka neraka, eta tos dimanggakeun ku Allah. Jadi pilihan urang rek ka surga jeung ka narakana eta teh lain naon kitu ngarupakeun zalimna Allah. Ketika urang memilih ka surga salamet, ketika urang memilih asup ka neraka maka disiksa. Jadi nu ngasupkeun ka neraka teh kalakuan diri urang jeung pilihan diri urang. Berarti Allah mah teu zalim ka diri urang. Hanya saja Allah nyadiakeun, maha adilna Allah nyadiakeun surga, nyadiakeun neraka, nyadiakeun hade, nyadiakeun goreng, nyadiakeun kitu naon arana anu susu, nyadiakeun anu racun. Jadi adilna nu kawasa nyadiakeun dua jenis anu berlawanan, eta bentuk adilna. Tinggal diri urang milihna ka mana. Bila milih racun, milih cilaka, berarti urang bakal cilaka. Nah ku kituna berarti nu milih asup ka neraka teh urangna, nu milih racun teh urangna, lain Allah anu zalim. Kulantaran urangna milihna anu racun, anu kotor ka neraka, nyaku Allah dicumponan di ka nerakakeun. Tah kitu. Jadi lain zalimna Allah ngasupkeun makhlukna ka neraka. Eta mah nu zalim teh diri urangna, teu karunya ka diri urang, teu karunya kana awak urang, ka jiwa urang. Akhirna urang ngambilna teh jalan neraka. Nu matak salajengna tina hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hamba kaula sanya-nyana kaula ngaharamkeun aniaya ka diri kaula, hartina pantang pikeun kaula berbuat aniaya. Maka waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka kami oge cek Allah ngaharamkeun berbuat aniaya di antara aranjeun kabeh, hartina pikeun urang kabeh makhluk oge diharamkeun berbuat aniaya, berbuat kejam, berbuat sewenang-wenang, berbuat teu adil ka sakabeh makhluk Allah. Naha eta ka alam, naha eta ka binatang, komo ka papada manusia, teu meunang berbuat keji sewenang-wenang, teu meunang berbuat aniaya, teu meunang berbuat nu teu adil. Mata cek Allah fala tadzalamu, ulah siling nganiaya ka papada makhluk. Teu meunang aniaya ka batur, teu meunang kejam ka batur, sewenang-wenang oge teu adil ka batur, eta diharamkeun teu meunang. Kitu deui ka papada makhluk Allah.
termasuk ka diri sorangan eta teu meunang berbuat teu adil.